Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu di pangajaran Basa Sunda. Dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan karangan eksposisi sareng kecap kantetan. Nu pertama nyaeta karangan eksposisi. Karangan eksposisi atawa disebut oge karangan pedaran nyaeta karangan anu medar fakta, gagasan atawa ide secara eces. Tujuan karangan eksposisi sangkan nu macan nambahan pangaweruhna tur anu tadina teu nyaho jadi nyaho. Jadi, karangan eksposisi atau disebut juga karangan pedaran adalah karangan yang menyampaikan fakta, gagasan, atau ide dengan jelas. Tujuan karangan eksposisi adalah menambah wawasan pembaca yang semula tidak tahu menjadi tahu. Aspek-aspek karangan eksposisi nyaeta nu kahiji, sistematis atau berurutan. Nu kadua, ngawincik. Anu katilu, ngagunakeun basa nu lugas. Nu kaopat, ngagunakeun istilah nu tos dikenal. Contoh karangan eksposisi nyaeta aya di buku Rancage Diajar Basa Sunda kaca 73 anu judulna Oncom. Pek ku hidep baca karangan eksposisi eta. Ayeuna urang bahas materi nu kadua ngeunaan kecap kantetan. Dinu wacana nu tos ku hidep baca anu judulna Oncom aya kecap turih oncom. Eta kaasup kana kecap kantetan. Jadi naon ari kecap kantetan teh? Kecap kantetan nyaeta kecap nu diwangun ku dua wangun dasar nu ngandung harti mandiri. Harti kecap kantetan mah beda jeung harti kecap nu ngawangunna. Kecap kantetan adalah kecap yang dibangun dengan dua kata dasar yang mempunyai arti masing-masing. Arti dari kecap kantetan tersebut beda dengan arti kata dasarnya. Kecap turih oncom diwangun ku dua kecap nyaeta turih jeung oncom. Turih hartina dikeureut atawa diliangan ku parabot nu seukeut pisan. Oncom hartina kadaharan nu bahanna bungkil suuk atawa bungkil tahu nu dipeuyeum make ragi. Kecap turih oncom jeung turih oncom miboga harti nu beda. Turih oncom nyaeta juru tilu atawa segitiga. Sakitu wae materi kanggo ayeuna. Pancen kanggo hidep nyaeta latihan hiji di kaca 76 sareng latihan nu aya di kaca 77. Hidep tiasa ngerjakeun di buku tulis atawa langsung di buku paket. Tong hilap kempelkeun tugasna di Google Classroom ka guru masing-masing. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.